Bismillahirrahmanirrahim. Nyi cek dia rasa kedeng. Yo naon? Kini itu. Kini tayo na. Mohon. Ini. Astagfirullahaladzim. Istighfar Manya ieu bade amuan kieu. Hedi ulam teh ka pakubu. Astagfirullahaladzim. Naon atuh ari nyai kan di getos gaya tuh teh. Gaya kumaha penampilan jigah kieu. Kumaha lamun eueuh nu nyebut ustad kamanakeun harga diri nyai. Nyi atuh di getos gaya tuh. Kala. Daguan. Ari nyai atuh nyi ieu getos kasep nyi. Pamajikan teh segala ada. Kadieu nyalin di dia piraku arek nyalin di luar. Aya boga salaki teh kalak kitu. Ari nyai atuh nyi kaburu-burit pakai nyalin heula. Entos we ieu entos. Eta mah jigah kitu siap nyalin heula buru di dieu. Ari nyai atuh ieu getos gaya nyi. Nyi, mangkat atas kieu teh. Ya Allah tah eta anu nepi ka hayang ku nyai teh. Sapaparat jalan ge teu wawuh ge pasti bakal nyebut ustad. Nyi apa atuh? Mangkat ya ka buru-buru. Oh nya atuh suntangan heula. Aya ge nyai ka atuh. Ya atuh nya. Kan heula. Naon deui atuh nyi? Eta saya nu kurang. Naon? Kade nya kata ditu teh. Nyanak bugis, nyanak opak, nyanak papais, nyanak wajit, nyanak bibika, pokoknya mah seueur nya nyanak mamun. Ari nyai sok segala atuh. Ya, biasa nyai teh ge keresek teh pinuhan nya Bukan kamar ge ku ucing. Moal di keresek teh pinuhan juga. Kade nya hilap. Aya. Ya patunya. Mangkat ke buru sonten ye. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, si teh sorbana asa teu cocok. Kadi heula. Astagfirullahaladzim. Aing naon deui atuh nyi? Aing kalaburit ieu atuh ek naon? Kadieu. Aya naon atuh nyi? Aya nu kurang kadi heula. Kaburu-burit. Yuh, naon itu asa bau careuh di. Nyai mah kitu ka salaki teh. Antosan. Halo, Robi, aing buat pemajikan aya rewel-rewel teuing. Aing ieu kalaburit meureun. Coba ieu teh paku Cibatu jauh deui ti dieu teh. Ojek geus nungguan di geus. Ngalah tuh nyi. Naon deui atuh? Sorban kirang cocok, parfum acan diango sok gentos heula sorban aku ieu geura sok ieu mah cocok. Halo. Bi. Cek ieu ango heula parfumna. Sok. Tah kieu mah bakal seungit geura. Segala ledot-ledot naon eta teh? Ame seungit eta mah bau careuh kitu teh nya kunaon? Ya patuh nya kabujang burit ya paku bisa ngantosan. Nya mangga. Sing seueur ngadanang inang teh. Sing seueur pokona sadayana canak we. Nyakeun jeung kelarna tuh. Nya jeung kelarna canak. Ya tuh nya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh aing. Poho aing ieu amplop can kasebut euy. Kadi heula. Eta si Ijem naon deui atuh? Aing kala kesel kalaburit atuh ieu. Eta si ka nyai got nyebut Ijem. Atuh udah ngeselkeun naon deui atuh kalaburit. Kadi heula atuh ka dieu. Ya naon deui naon? Naon? Kadenya engke teh amplop ti paku teh kudu sing badang. Heg nyai teh loba bajareun, loba beulieun. Ari nyai atuh da kumaha? Da teu terang bakal ngampos sabaraha Kang. Da teh teu ngahargakeun atuh nyi. Dari kamari atuh teh dihargakeun Henteu, rata kitu mah. Tapi keun nyi, da ieu mah paku anu ngonang komo deui paku Cibatu makan bager terang oge nyai ge. Bakal badag meureun nya. Tenang. Paku. Nya atuh jika bisa kaburu sonten Ngadu awe bantosan nyai di bobinya. Nya bade ngadua. Ya patunya. Nuhun mangga. Sok. Nyi, moal ngageruan dia, Sok mumpung di dia kene sok. Moal atuh Alah si biasa heureuy.